kariweuhan mak-mak ti enjing-enjing dugikeun ka sonten teu aya beresna. Kieu we besti mak-mak mah subuh-subuh teh atos neuri cai salaresna mah ieu teh masih keneh ngantuk. Upami ngagugu hawa nafsu mah besti ieu teh hoyong ngagojod keneh, tapi nya kumaha deui teu pantes diantep pada melan teh besti. Upami pada melan tiasa beberes nyari rama kana raosna, tapi da asa teu mungkin. Oke ayeuna mah urang masak heula mumpung enjing keneh. Upami atos masak mah sok jongjonya besti. Satu aja. Teu alhamdulillah masak atos beres, gegeroh anu hideung oge atos beres. Tapi video teh ku abi teu skip besti soalna meni asara riweuh. Beres gegeroh lanjut aya nama urang nyiram heula bunga anu diteun mamah. Soalna ieu teh meni gararing teu kaurus. Disebatkeun teu kaurus tapi diteun mamah mah atuh besti da kemangna teh meni saray. Tantenan dulu melangkung sae ti dieu. Lanjut aya nama urang mangmoekeun heula anu si bunda menikot ka satamru ieu poeeun. Berhubung si bunda nuju sibuk entos we ku abi dipangmoekeun. Oke besti teu karaos ieu teh nyapak atos siang. Waktosna jajan heula. Ieu saurna teh bonus ti si bunda. Beres ngaleueut ku si bunda dipasihan deui tugas. Ya tugas naon atuh Teh Reni? Kalaresan dipasihan tugas ngagoreng heula ulen. Teu ieu teh kangge nyuguhan anu didamel. Ulena teh enak besti soalna ieu teh pangintun ti Ciranjang. Alhamdulillah singkat cerita ieu teh atos sonten deui. Teu beres sampai ka ngagoreng besti. Tugas masih kene numpuk. Tugas naon deui atuh Teh Reni? Berhubung ieu teh atos magrib lanjut aya nama urang jejai heula popoean. Olah tos katiisan deui ieu teh besti da sonten. Berhubung abi ti tadi diteun mama poean janten teu karorisnya besti. Besti berhubung videona panjang teuing cekap sakitu heula videona. Bye bye.